segala. Naon kadang-kadang Naon dagang dengan geteraan. Ayo. Iya lah. Dia. Kayak ulah barang jeung itu kurangnya. Ngeunaan naon ngalamun. Udah kurang keren laguna. Eureun aya ngobrol belakang nama. Dina zaman kiwari naon rupa-rupa cara jelema pikeun ngasut jelema Da eta. Kade cing ati-ati urang cing inget karena sejarah setan sejarah iblis hai kitu eta iblis usul ka pangeran baheula eceukna keterangan Kumaha teh Kang usulna? usul kumaha setan atau iblis usul ka pangeran heuh ka Allah hayang panjang umur terus satutup dunya dibere ku Allah dibere hayang gagah diidinan hayang ngagoda anak putu Adam diidinan dirinya tanda kutip teh kumaha tanda kutip anak Adam teh teu awewe teu lalaki teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamingpin teu rakyat teu kolot teu budak Teu miskin teu kaya tah ari setan di mana ngagoda jelema anu pangkatna raja bakal leuwih bahaya lamun setan abus ka jelema anu berpengaruh tadinya leuwih bahaya tingkatna teu leuwih deui sapertina dewek teh hiji guru muridna teh aya ratusanana tah si guruna teh tuluy kagoda ku iblis nyaeta nyaritakeun manehna soal kangewa manehna ka batur make dalil ngalibatkeun anak muridna tangtu bakal digugu tak ku anak muridna bahayana teh eta ya bahayana tah bahaya laten teh eta anak murid bakal milu geuleuh tak ka musuh guruna sanajan eta guruna teh salah pasti eta mah heueuh kitu kebeda ti kitu tah ti dieu cing bisa nganalisa naon mungguh jelema nu mikir tapi kudu kritis ayeuna mah euy logika anu kudu kaharti ulah wa kasumuhun dawuh cing waspada permana tinggal isi golongan contohna mah kieu we lah sanajan inung bapa ayeuna tah ngagarong mah ulah digugu sebab disilakaeun teh sing aya pamilih bener teh pikiran teh heueuh bener tah dewek nganalisa naon Gusti Batara ngarencana rek numpes kajahatan satuju aka teu berarti aka merenya tujuan di dunia teh loba nu jahat henteu ai alasanana argumentasina aka pangna teu satuju Gusti Batara rek numpes kajahatan saha nu becus saha nu bisa saha nu berhasil jeung nah sabab ieu teh ngarumpak kodrat jeung irodat sukum alam kieu meureun nah sabab hade jeung goreng parantos kun payakun parantos jadi jajadian saha eta hade jeung goreng jajadian Allah eta teh geus abadi hade jeung goreng teh beurang jeung peuting awewe jeung lalaki
ai berang abadi henteu kaselang ku peuting, ai peuting abadi henteu kaselang ku berang, ai berang peuting abadi da eta. Hade jeung goreng atawa adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi. Manusia moal bisa numpes, malah lamun boga tekad numpes eta ngaleulihan Allah. Apaan kita berusaha? Nah, kalau kita larinya kepada berusaha, berusahalah. Berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas. Memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti daek ngarona, siskamling. Nah, itu berusaha, manusia itu berusaha, bukan numpes. Sabab kejahatan moal eueuh, siapa yang dunya ngadeg mah ingat kana janji iblis. Siapa yang hirup manehna panjang umur jeung rek ngagoda anak putu Adam, aya idin ti Allah. Allah hoohnya nepi ka bidinya atuh mikirna. Kita itu sudah jadi bangsa dewasa. Artinya kedewasaan. Itulah ilmu alat. Kumaha ngadewasakeun Allah ka manusia? Bilahi ae bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi idnillah, bi aunillah, bi teh kalayan kodratna, kalayan kersa jeung pangawasana, kalayan pitulungna, tuh ngadewasakeun Allah ka manusia teh. Pinter aka geuning ngaji. Udah. Atuh da goreng. Aing teh atuh. Percaya manehna mah. Saprak. Batur mah geus mikiran Pentium 4 aya urang ngajedog ge perbut dalil grepek. Era da atuh. Geus jauh tinggalin agama. Tapi heueuh pek pikir. Percaya. Dia memikiran soheh, doib, ente soheh, ente doib, ger pasea. Masih kena ngulukutak teh di. Ngulukutak ke dirinya atung kene. Benar. Tungna dipaseakeun. Nu matak dewek teh satuju lamun tekad dek numpes kejahatan, saha nu bisa? Cing. Paling-paling manusia itu berusaha untuk atau keur ngajauhan kejahatan. Nya matak ulah waka dituturkeun teh 4 negara teh. Bandungan we urang teh kajauhan. Ngabandungan teh kajauhan neangan bapa we urang tekadna sabab innamal amalu biniat, sagala rupa amal-amalan kumaha niat. Kumaha lamun engke dunungan urang Pandawa atawa Kurawa ngagugat teh ka Kresna lamun dorna paeh pembunuhan. Saha nu ngabunuhna? Gatot Kaca, 4 negara, si Cepot, si Dawala kan terlibat. Maka iya tah. Sanajan teu milu ngabunuh tapi memperlancar. Memperkuat. Terlibat ya. Kasus. Goreng-gorengna 10 tahun teh. Ari itu mah meureun ditanggung jawab, ari itu, ari aing sanu tanggung jawab. Keur penjelema kieu urang meuletik. Sabab ieu pembunuhan berencana ieu. Direncanakeun. Alah, cek aing oge waspada jadi dieu sanajan nu nyaah ka urang tapi inget tingali kasang tukangna. Eta Gatot Kaca make cek aing oge keun cenah maranehna. Atuh bejaan moal ditarima sabab datangna ge ti aing. Ti sanapeun. Ti rakyat moal. Da ayeuna mah percayana ka jelema teh lamun urang loba dunyana, lamun urang luhur pangkatna kakara percaya ai datang ti aing moal didenge. Moal. Kudu luhur kedudukan cenah mah. Kakara dihormati.
aman. Urang lalajo we ajabna. Hapan urang bareng kabawa kena ajab. Kejauhan Nu matak jauhan oge lamun dek lalajo ulah tengah teuing. Ulah hareup teuing yang ulah tukang teuing. Hareup teuing ka galei, tukang teuing ti jengkang. Sigar tengah we. Sigerna siger tengah. Ari hayang salamet we. Tapi tetap lamun urang milu kasok kali mama terlibat. Pasti. Ngan dewek meureun boga Allah. Keyakinan ya kan. Keyakinan. Sabab Allah bakal nyalametkeun ka jelema anu percaya jeung kanu ngabdi ka anjeunna 5.000 malaikat diturunkeun. Ya, kitu. Ya. Ayeuna mah si lain jeung dewek fungsina ge hiburan. Ngaleungitkeun kasusah. Desa Cibendung teh kakara ieu katincek ku urang Kecamatan Banyarharjo. Bener. Kakara ieu teh Kabupaten Brebes aya heueuh. Mari beda provinsi ieu teh. Jawa Tengah. Jawa Tengah asupna. Si kene mika cinta. Bapak Utim sareng Ibu Eni di Nararaga ngalihkeun putra-putrina Neng Sintasari Kacep Hapidin. Nyaeta putrana Bapak Toherdi sareng Ibu Darsi. Ayeuna dihibur ku urang ti rombongan Giri Harja Tilu ti Bandung. Sanajan bari jeung urang kaayaan geus sakieu kakolotanana. Urang keureuyeukkeun da ieu mah pakaulan. Kaul parantos junuk cita-cita parantos laksana ulah ditagih ku wargi ulah dipenta ku baraya urang pungkas dina peuting ieu ku Rajah Pamuna. Ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon. Cing jadi tunggu sirungan teh anu sae anu bari mangfaat dunya rawuh akhiratna. Amin. Atuh Bapak Utim kalih Ibu Eni tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat ganda. Amin. Babari ngalah rezekina kagentosan anu manglipat-lipat ganda di Nararaga neuneun kadeudeuh nuna kanyaah ka putrana anu dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan. Hikmahna ayeuna urang tiasa silaturahim sareng urang dieu man ahabba ayub satulahu fi rizqihi wa ayun insyaallahu fi asarihi fal yasir rahim. Jadi saha-saha jelema anu micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. 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 Itu pan. Kahijina deui nyaeta dumeh kamari sasih Agustus di Nararaga urang sararea mieling kamerdekaan anu kagenep 10 tahun urang tahun nasional anu kasawidak Dirgahayu Indonesia Dirgahayu urang eusian ieu kamerdekaan teh ku cara karya nu terpuji karya anu nyata nya ulah diselewengkeun ieu kamerdekaan teh ulah disalah kaprahkeun kahijina deui naon cikeneh kapan urang teh sasih Rajab mieling diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya pertika ngajugjug ka Sidratul Muntaha ngaliwatan langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya ka Sidratul Muntaha rop-rop aras
nyata audensi sareng Allah oleh-oleh ti ditu salat nu 5 waktu. Idanganna teh eta. Ulah cuy. Nya. Heeh, kahijina deui mapag sasi siam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya maneh jadi jalma takwa, yuk urang bebarengan dina bulan puasa. Mun kuring gering teu naon dina bulan Syawal gentian sapanjang silaing dina bulan puasa gering. Kumaha lamun geringna sabulan gentian sabulan di mana kecager. Kitu da enteng atuh. Kumaha lamun teu ngagentian pijah. Aya jalan. Nu di dahar ku silaing sapoe beak sabarahaeun tah bikeun ka fakir miskin. Sapoe lamun 30 poe 30 urangeun. Teu ngaberatkeun agama. Bener eueuh nu berat. Kitu. Tu ieu teh panganten teh teh hikmahna ageng pisan ieu teh dina wengi ieu teh direntetkeun jeung ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia jeung mieling mi'raj diisrokeun di mi'raj geunana jeung mapag sasi siam. Pardu kasamut sunat kalampah. Kitu. Ulah lengkah ka pijeun. Jeung ngabejaan sugan aya nu mang nepikeun ka pemerintah Brebes. Naon sababna ieu jalan ka dieu awut-awutan keneh. Lamun di Jawa Barat mah akang Kitu. Nya, gitu. Era gitu. Nya. Ai pajak di cokotan PBB ai jalan awut-awutan heuh. Lain moal meureun acan. Da lain ieu wae meureun omeaneun teh meureun keur dipapai heuh. Tah kitu. Tah pamungkasna pan urang teh ngahibur heueuh sok sareng kenek ewang mah sagoong sewang mah nya kapan urang teh tepung jeung dulur-dulur nu aya di dieu para inohong. Terima kasih kepada Bapak Camat dan stafnya, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kuwu dan stafnya, Bapak RW RT, tetangga-tetangga Bapak Hajat, ya Bapak Hansip, Bapak-bapak keamanan semua yang telah membantu lancarnya hiburan ini. Betul. Itu atuh kapaku Wirna Jaya, Pak Guru Wandri, Bapak Asyim, Pak Noh, Pak Ono, Pak Witno, Pak Miad, Pak Wirja, Pak Sumanta, Pak Nardi Linmas, Pak Slamet, Pak Charman, Pak Dalang Endas Sutarjo, Pak Taryudi, Bapak Dalang Karsan Yoga Suara, sesepuh, terima kasih. Nuhun seniman seniwati nu aya di dieu mangga sing sami-sami majeng. Amin. Ari akang mah geus kolot, geus cuet ka hareup, Keun aya generasi geus loba barudak ngora nu rarame. bala kesenteng keneh. Ari cepot giri harja 3 mah wah. Parantos haroream ngawayang teh dina duit leutik mah. Begitu we dituncalan 40 ka luhur sama.
Alah, ampun, dola, naon, sok ah. Sok kayaknya segebrek Sok. sok. Oh, sok atuh ka itu kuring sok gempeur di sing hareupan lanceuk mah. Sepeda. Sia mah gempeuran ah. TKO Pokoknya tuh. Dek nu tadi deui alus. Sok we lah, nah kumaha sia we ah. Sok kayaknya uning. Sing kanya ah. Deh. Kira-kira mungkin kayaknya. Naya gaman Ibu Hajar anu nyarangan Allah. sadaya ngaturkeun lagu Para rumah. ngaturkeun lagu nyalakan kawilujengan kasadaya kaum ganggu nyalakan kawilujengan kasadaya kaum pilih ser kalapatan hapunten pilih ser kalapatan hapunten anu kasukur Tong bari ngarokok. Doh. garang Hop hop. Dek kumaha bersatu na hirup Sarombongan ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh geus paburisan. ditinggal dina segi religius Geus aing-aingan. geus aing-aingan padahal pan Sewa tuturkeun. hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula Ya, bener.
habluminanas heula Luminanas jeung papada urang heula horizontal heula kakara vertikal hubungan jeung nu kagungan mah apan Muhammad oge diisrokeun di mi'rajkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ka luhur alasan cing atuh geus karolot jadi teh aya bapa dalang endas aya bapa dalang sateh Bapak Karsan karsan Bapak Karsan yoga suara eta teh dalang dalang burukan saprofesi jeung urang mang nyerikeun ka aing pasti sarua dalang aing diheureyan ku panayagan kan jauh-jauh di Jawa Barat ke Jawa Tengah dek hareureuy mah geus ya digogobrok atuh di daerah Batur kan ieu meuder di daerah Batur naonan ieu teh sareng jeung nemongkeun pada jeung sirikeun teh kalah beuki maceu tah cingga beleg rumah teh kitu da panayagan mah di mobilan garepe datang dibere dahar isuk-isuk gaji gamelan nu aing ka panako-panako nu aing di mana ngajing-jing panako aja ya tadi eta bapak protokol bapak anu bapak kuwu bapak protokol ti bapak hajat kita nikmati nikmat iman nikmat Islam bener ngan ukur jadi seremoni slogan bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron minum abong kena ieu dunya panggung sanewara meuni pinuh ku formalitas bungkus pinuh ku kepalsuan betul tidak ada nilai kemurnian mana itu manusia teh ari eusina di parariceun deui bungkusna di kakawal eta lambang negara teh ngan ukur dibawa ku manuk. Hei Garuda, kapan kau hinggap ke sini? Kapan keadilan diturunkan? Nah haye Garuda teh rek megarkeun nogna. atawa rek diseungeun Tuh. Pangna di dewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan negara teh sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna dalamun karuhun urang baheula teu menta tulung ka Amerika Jepang dibom tuh Garuda megarkeun nogna teh pan mararantog urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna lemurna aya kamelang Hiroshima Nagasaki aya kamelang perkara lemurna nepi ka lambangna oge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan nu Maha Esa nah ieu teh rek dituna dina etalase unggul rek dipang-pangkeun gojakan ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh bukti nama pengkhianat kabeh biadab bener kaciri keadilan dengan ukur berlaku na keur nu maling domba unggul aya nu maling duit negara diantep aya si inu ngageo-geo bujur ribut sarerea ganjel aya nu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara duit rakyat beak kumanehna diantep apa artinya merdeka merdeka apa can dihanap ayeuna minuman keras ekstasi magadon sabu-sabu
geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Bangsa urang geus taleler, utamana para pemuda anu jadi tulang tonggong negara mana lemah. Untung aya urang kampung Cibenung bisa ngabenung hawa nafsu. Dewek urang Bandung nu ngabandunganana. Benar, urang Bandung Bandungan. Omat ulah parunung. Cing inget kanu agung. Lebaran mana di sarung. Eta we urang. Tuh. Cing inget nepi ka di nomor 5 keun keadilan oge. Dipanerikeun. Dari keadilan dan sosial Nya. benar. Kitu ceuk aing oge. Ulah kemana karep ye dina rombongan geus patongong-tongong. Nah, rasa Dewek ngiga kenang dijempekeun. Ceuk aing dina segi religius geus kadeuleu al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. naon Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisana jeung ku leungeunna. benar teh. Geuning bisa leungeun sia ngenang dijempe-jempe nyilakakeun aing. Akang Pangmoloto teh Dek dipake dina KTP wungkul teh Islam teh. bari bener. Lain tah dengekeun. Geuleuh aing. Ngam Dalam mun diukur kitu mah panjang keneh dewek umur mah jeung tibatan siang. teu bisa. Teu bisa. Dewek mah deuleu panjang umur biheung teuing ke mah dewek ngajedog di museum. Buat teu. Jadi barang antik aing mah sia mah jadi tulang deuleu kabeh. Dihakan cacing. Buat teuing manehna mah moal aya di dieu mu. Yo, Tapi heueuh. tong boro panayagan ieu dalang dihakan cacing jadi tulang. Akang mah belajar we. Dek mawa naon sia ka akhirat lah. Ceuk saha mawa amal. Keterangan. Bawa keterangan. Ngaguguting sarerea atuh sia teh. Bawa amal jeung anda. Gugu mah hukum. Kumaha